أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلى حضرة هذا المصنف بكتاب جرمية للشيخ وسيدنا الشيخ حسن حاجي وإلى حضرة الشيخ أحمد زين دهلان وإلى روح يقن مصطفى بن السجاء وإلى روح أجوين والجان إلى روح أبي محمد وإلى روح إمام حاجي مختار روح حاجي سيد السوداء وإلى روح حاجي النحمن تمان روح حاجي إيها صالحة روح حاجي خالدة رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم ونفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babul istisna'i wa huruful istisna'i samaniyatun wa hiya wa nasbu alal istisna'i nahu maqamal qaumu illa jaidun wa illa jaidan wa in kanal kalamu nakison kana ala hasabil awamili nahu maqama illa jaidun wa ma darabtu illa wa ma marartu illa bijaidin bi ghairi wasuwan wasawaun majrurun la ghairu wal mustasna bi khala wahasa yajuju nasbuhu wajaruhu nau qamal kaumu hola jaidan wa jaidin amron wa amrin wa sajaidan wa jaidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari urang terus ngajelaskeun tentang naon wae nu bade dibahas dina bab istisna. Tah ayeuna bagian pembahasanana. Tapi catatan bahwa istisna teh kalebetkeun kana kalimah isim anu barisna wajib dijabarkeun. Sanajan buktina engke kahareupna bakal aya anu wajib dijabarkeun, aya anu meunang jabar jeung nasob, aya anu meunang jabar jeung JR. Oke, bakal aya kapayunnya. Loba pertingkahna barisna teh kapayun. Aya deui anu hasabil awamil, aya hasabil awamil teh kumaha amil. Wa huruful istisna'i sareng ari pirang-pirang huruf istisna eta samaniyatun aya 8. Mana adu dalapan teh wahia sareng ari itu samaniyah illa eta hiji lapad ila. Jadi nu kalebetkeun kana huruf istisna teh aya 8 di antawisna mereka hijina lapad ila. Wa ghairu sareng kaduana lapad ghairu.
Tah tina lapad gairu nepin ka ditu mah eta kalebetkeun teh babandingan lapad atanapi babaturanna lapad ila. Nu salajengna wasiwan sareng lapad siwan, wasuwan sareng lapad suwan, wasawaun sareng lapad sawaun, wakhola sareng lapad khola, waada sareng lapad ada, wahasa sareng lapad hasa. Jadi sadayana aya dalap hiji lapad dua lapad goi, tilu lapad siu, opat lapad su, lima lapad sawa, genep lapad hol, tujuh lapad ad, dalapan lapad hasa. Ayeuna gambaran ka hiji kali cek kamari bahwa istisna teh aya dina dua kalam, hiji dina kalam, dua dina kalam nakis, kalam tam kabagi kana aya kalam tam anu aya kalam tam anu manpi. Ngan lamun anut nakis mangan manpi wungkul teu aya kalamu mujab. Kada tah dina kalam nakis mah ngan manpi wungkul teu aya mujaban. Nu salajengna pal mustasna mangka ari nu dikaluarkeun. Mustasna teh nu dikaluarkeun harta teh. Atawa nu diistisna bi ila kulapad ila, lamun aya mustasna ila berarti nu dikaluarkeun kulapad ila. Cek kamari berarti lamun cek kamari mah mustasna ila teh dina rukunna nomor sabariji? Nomor opat. Di mana aya mustasna ila bi ila kulapad ila yun sobu eta sok dijabarkeun itu mustasna bi ila. Di mana aya mustasna ila barisna kumaha eta wajib dina sobkeun. Tapi wajib dina sobkeun soteh idza kana al kalamu taman mujaban, di mana gambaran kalamna kalam tam anu mujab. Cek kamari nu disebutkeun kalam tam teh nyaeta ayudkaro pihil mustasna wal mustasna minhu, nyaeta kalam anu aya mustasna ila jeung mustasna minhu na tuluy mujab. Ari mujab teh naon? Huwa ladzi lam yudkhiluhu nafyun wala nahyun walas. Kalam anu sampurna ayam mustasna na ayam mustasna minhuna, tegas nama ayam mustasna ilaan ayam mustasna minhuan, tuluy kabeneran awalna teu kaasupan kunu tilu cek kamari. Hijina kembali hijina napi, kaduana katilu istifham. Jadi eueuh etaan eueuh ma, eueuh la, eueuh naon deui, eueuh hal dina memeh amilna teh mangka disebut teh kalam tam anu mujab. Di mana aya mustasnail cicing dina kalam anu mangka barisna wajib naon? Wajib nasob. Ya mustasna kamar hiji mustasna ila dina kalam tam mujab mangka hukumna wajib nasob. Tuh simpulanna tah. Contoh seperti ke mana contohnya? Didinya contohnya naon? Nahu komal kaumu ila jaidan. Koma al kaumu illa zaidan. Nah, komal kaumu illa zaidan. Nu disebutkan mustasna minhu naon? Lapad al ari koma amil ari ila alat isna ari jaidan mustasna ila. Tah nu dibahas ku urang teh ieu tah lapad jaidan disebutkeun mustasna
di mana aya lapad jaidan disebutkeun mustasnail cicing dina kalam tam naon tamna di dieu aya mustasna minhu lapad al qaum aya mustasna ila lapad jaidah tuluy mujab anu mujab teh memeh koma teu kaasupan kunap atawa istif macana koma henteu makom macana koma henteu lakom atawa latakum tong ka koma atuh macana koma henteu naon halko mangka disebutkeun teh kalamuj di mana aya mustasnail cicing dina kalam anu muj mangka hukumna wajib nasob ngertos sok contohan di kuno lain tong makoma wayat sok neangan kalimah fiil orang neangan amilna ku fiil sok contoh kenaon contohna sok fiil di antarana sok meh teu ku koma wae bisi bosan cenah mulus abi malim ku koma contohna yang kuno lain sok bisa mau sok di antarana contohna teangan kalimah fiil madi anu babari sok kan koroa koroa orang tulis ini koroa teh kalimah fiil nah gitu koroa kalimah fiil na tepan kawan wajah nawan paala koroa terus naon di kaituna ya koro mah bil mudore na teh kudu akur jeung ieu tah koroa diakurkeun ku lapad al qaumu kudu lain mangga koroa artina naon maca sok tuluykeun atuh saha nu maca sing balai atuh irsadun bisa koroa irsadun irsyadun koroa irsadun tuluy non kitaban terus cenah geus mat tuluy contoh tadi koroa geus maca saha irsadun irsad kitaban kana kitab tuluy kudu yang mustasna ila ya berarti irsad disebutna mustasna naon mustasna minhu ayeuna kudu aya mustasna ilaan sok bere mustasna ila mana mun aya mustasna ila wayahna kudu aya lapad il sok ila naon ila sobat kudu singkah harti atuh irsad maca kitab kecuali madrasah penting madrasah maca kitab bisa teh kudu jelema deui atuh ila domaan itu doma maca kitab mah bisa sok ila parhan ila farhan cik mustasna ilana lapan nawan farhan alat istisna nawan ila mana mustasna minhu irsad contoh qoro'a geus maca saha irsadun irsad kitaban kana kit illa farhan iwati farhan berarti irsad mah maca kit ari farhan mah maca naon maca koran bisanya bisa teu kieu bisa geuning mah ulis eta mah aya kitaban di luhur mah eueuh langsung kau muka ditu sabab aya bedana ari luhur mah koma mah fiilna fiilaj ari qora mah fiil naon fiil muta atuh oto
kudu boga naon? Maaf, maaf. Oh, ngertinya? Ngerti? Hok contoh din yang anda contoh naon? Kudu lain sok mangawe. Eta mah areku piil, areku ngerti? Areku lain piil, amilna bebas. Oh, ya ngerti desi, ngerti desi, ngerti dita, neng janpi, itu saja teh, jepa, oh, siapa ngertos siapa, zipa ngertos zipa, gue unglek ya helanya, gue angke bisa jeung teu nama, kalem. Ya ngertos teu strukturna ngertos. Jadi ketika aya mustasnail, lapad jaid, lapad parhan, teh kan kelima isim. Isimnya jelas isim ditanwin. Ayeuna cicingna sabada lapad ila berarti disebutna mustasnail. Cicing dina kalam deui, kalamna kalam naon? Kalam tam, teka tinggalina tam kumaha? Mustasna min huna ai. Lamun di luhur malapad al kaum, lamun dihamad anu dihanap lapan naon? Irsadun. Berarti kalam naon tah? Kalam tam. Kalam tam. Mustasna ilana aya. Aya anu di luhur malapad par. Anu dihanap malapad par. Luhur malapad jaid. Dan kalam tam. Mujab teu? Mujab, katingalina mujab kumaha? Teu kapiheulaan kunaf atawa istif atawa nahyi. Kumaha cenah mangulis lamun di asupan makoma di asupan api? Mangka lain kalam mujab tapi kalam man. Pikan kabar teh kayaknya ayak tina tam teh tam aya anu mujab, aya anu manpi. Kalam manpi mah ketika lapad koma diasupan diantarana ma dibaca ma koma, koroa diasupan ma jadi ma koroa. Tarobah deui barisna teh teh. Ngartinya? Barisna teh bisa robah. Ya, dieuweuhkeun ma mah wajib naon? Nasob. Kumaha lamun aya emaan atawa aya lapad hal, mangka jawabanan di dieu ye. Tulikeun tah penjawabanana. Wa in kana al kalamu manpian taman, wa in kana sareng lamun buktos naon al kalamu kalamna manpian eta kalaman taman anu sam lamun sampurna tetep aya mustasna min, aya mustasna ila. Ngelamun manpi kumaha ceuk bieu anu asana komal kaumu ila jaid. Jadi ditambahan naon? Ditambahan ma dibaca makoma. Ngatos? Nu asalna qoro'a irsadun kitaban ila parhan jadi makoro'a. Pertanyaanana kumaha baris mustasna ila nu ieu tah nu parhan anu ieu tah jaidan. Ngartosnya? Ngartos? Pertanyaanana ketika geus kaasupan ma, ketika geus kaasupan ma qoro'a nah tetep parhan, nah tetep jaidan atawa henteu? Jawabanna di dieu ya. Jajak tah menang pihi dina itu mustasna ila naon? Al badalu jadi bad, wan nasbu sareng jadi nas, alal istisnai netepan jadi
mustasna tinggal ya cek us ge mata Quran cek us di kamari kudu serius ieu mah soalna arada rumit tinggal ya ketika si koma jadi aya ma dibaca ma ketika qoro'a di asupan ma jadi macana kumaha mangka robah barisna si Jaidan jeung Farhan aya sabaraha hiji barisna aya 2. Nah, nomor 2 mustasna ila dina kalam tam manpi mangka hukumna 2 hiji badal 2 nasob kene lamun nasob berarti eueuh robahna berarti 2 bisa 2 kali maca teh urang teh jadi lamun anjeun mangihan dina kitab aya mustasna ila anu tam cicing dina kalam taman pi mangka menang 2 jalan hiji menang badal 2 menang nasob kumaha lamun badal berarti balik deui pikiran urang kana bab naon kana bab badal cik rukun badal sabariji rukun badal sabariji cenah aya tilu hiji amil 2 mubdal min aminhu nomor katiluna bad nomor katiluna cenah badal tinggal ya hiji kudu aya 2 mubdal minhu tilu badal kieu tinggal ieu seperti keuman anu ti heula contoh badal naon contohna badal rokib tu non akal tu arogipa sulusahu selain teh eta naon deui badal se min se contohna naon kan badal sabaraha badal teh 4 hiji badal se min se atanapi badal kul min 2 badal ba'di mingku 3 istimal 4 golat geus kalti nya kabehnya nu kabehanana eta baris nasi badal kudu sakumaha mubdal minhu tinggal ieu di mana aya mubdal minhu aya badal mangka si badal nu barisna si badal kudu nuturkeun sakumaha mubdal minhu di mana mubdal minhu na ropa mangka badal kudu naon ieu kudu ropa contoh seperti ke mana mun ropa jaa jaidun abu dina jurmiyah dinya jaa jaidun abuka jaa geus datang sa jaidun abuka bapak anjeun terus deui ayeuna akal tu arogi pak sulusahu akal tu ngadahar kuring arogi pak kana roti kana apem sulusahu kana sapertiluna itu rogib enak aja anu jadi badal teh lapad rogib lapad sulus anu kahiji jadi badal teh lapad abu naon cenah lapad abu ya ayeuna abu baris dikumakeun robakeun ciri ropana kunaon kuau naon make jeung kuau ciri ropana naon ropana make jeung kuau sabab belagu sabab isim lima naon cenah sabab isim lima cik mana jurmiyahna wal ya ulah reuas mulus ngomong tarik datengeun nah lamun terangkeun nahu memeusan janten nu disebatkeun isim lima teh rarese
Ayeuna ya isim 5. Isim 5 di barisana ku harkat atau ku wau? Ku wau, ku huruf. Ku huruf. Di antaranya ketika ropana ku naon? Ku wau. Mana jurumiyahna? Nah, salah eta mah. Salah, tinggali sok jurumihan tinggali. Salah mau bisa bener-benerkeun. Mana jurumihana? Wa amal patakunu payakunu patakunu. Nah gitu patak sing balik maca mun nalar kudu sing puguh kudu jelas antara huruf jeung harkat. Ulah sagawaya. Teruskeun. Wapil asmail homsati asmal homsati saberiji 5 hiji abuka terus du malin ayeuna abu berarti kuwau ciri naonna teh ropa na teh ngartinya ayeuna abu kunaon make jeung abu diropakeun sabab nu jadi mubdal minhu lapajae dun dikumakeun ropakeun tinggal ieu jaa jaidun abuka jaa jaidun abuka jaa geus datang saha nu datang teh abuka saha abuka teh bapana Jaid tah lapat abuka tadi disebut naon tah badal barisna lapat abuka teh ulah di mana-mana kudu sakumaha lapat jaidun lamun jaidun diropakeun si abu kudu makeun lamun jaidan kudu dijabarkeun atuh si abu kudu kunaon jabar sapertikeun akal tu arogipa sulu arogipa digumakeun macana eta jabar nasob sulusa digumakeun nasob berarti lamun di mana gambaran si abu si mubdal minhuna di ropakeun si badal oge diropakeun mubdal minhuna dija atau si badal oge dijabarkeun kitu nama ulus benang sarenteng ieu sageunahan sok moal nahan keur kieu da ieu soalna geus biasa gitu. Lamun terangkeun alat teh memeusan bahasa lemes aduh lain berarti kudu kasar lain maksudna teh bahasana ulah tailetoy asa hese asup nang sirahna teh nya coba lamun nu dicek teh janten nu disebatkeun mustasna ila teh wayahna kedah sing nyerep kana manah nurih kana ati ceuk maksud wajahna wajib nasob mun teu nasob wah doraka aridi rek kumaha jiga nanya asa kurang wah gitunya nah gitu ngerti teu ayeuna hukum badal dibawa kana naon istisna ceuk neme nomor kahijina di mana aya mustasnail cicing dina kalam tam anu man tegas nama akatam teh diceritakeun mustasna ila jeung mustasna min anu manpi teh anu si amilna kaasupan kunap atawa istif di dieu mah dicontohana ku asupan nap aya manapi aya maka robah ngaranna ayeuna mah lain kalam tam mujab tapi kalam tam di mana aya kalam taman pi mustasna ilana barisna aya dua hiji menang jadi dua menang nasob mah teu kudu dibahas naon make jeung teu dibahas akur jeung nomor hiji nya nasob mah teu kudu dibahas akur jeung nomor hiji tapi dibahas ieu tah badal atuh kumaha lamun teh mah badal berarti si mustasnail barisna kudu sakumaha mustasna min
minhu. Ieu mustasna minhunya. Ya mustasna minhu, mustasna min. Ieu pelajaran mustasnail. Lamun hukumna jadi badal, mustasna minhu teh jadi mubdal. Minhu. Tuh, mubdal minhu. Lamun mustasna ila jadi badal. Wayana baris nabad. Kudu sakumaha mubdal. Ayeuna al kaumu barisa dikumakeun. Atuh oto lapar jae kudu dikumakeun ropa, berarti macana benang dua, hiji makomal kaumu ila dun, nomor kedua nama komal kaumu ila. Artinya lamun dun mah kerja di bad, lamun dan kerja di istisna. Sakitu. Kartos tuh aya gambaran. Nu matak contohna tinggal ieu. Tinggal mulus ngesangkeul mun teu kahari teh awas we. Ya tinggal ieu. Itu saking semangat mulusan kenaon, saking semangatna ieu. Ya tinggal ieu. Contohna makomal kaumu illa jaidun wa jaidan. Bisa kieu macana teh makomal kaumu illa jai. Makomal kaumu illa jai dun dan din. Makomal kaumu illa jai. Makomal kaumu illa jai. Jadi jangan anjeun lamun mangihan kalimah tuluy eta kalimah teh mustasna ila tingali timimiti dituna. Lamun dituna tam atau nakis. Lamun tam berarti anaha mujab atau manfi. Lamun mujab wajib jab. Lamun manfi menang badal menang asob. Artinya nanti ya tinggal ya. Ko ema makoroa irsadun kitaban ilapar hun ila macam orang dua berarti bisa hun bisa han. Ngartosnya eta anu disebutkeunana nuturkeun lamun parhun nuturkeun kana lapad irsad nu jadi mustasna min ayeuna mah jadi mubdal minhu. Mulisna kumaha contohna lamun jabar bisa mana madorobatu mananya kalau dengar heula tinggal tengah nata aya teh tengahna gila tengahna aja tengahna ya itu ayahnya tengahna kayaknya teu ayahnya sok atuh lamun jabar contohna madorobetul kauma ila jaidan geus kitu hiji eta mah madorobetul kauma ila jaidan tadinya teh dan teh dua tah eusina teh dan nu kahiji mah nuturkeun silapad al kau ma tinggal eta ji ya nu kahiji mah kabar kieu nya madorobetul kau ma ila jaidan nu kahiji kudu jadi badal kulantaran al qauma nadija mangka si jaidan jadi badal tina lapad al qau jabar nu kadua mah karana jadi naon mustasna minhu ilah gitu. Jadi bab istisna nasob karena jadi istisna itu. Lamun anu jair kumaha marortu bil kaumi ila jae din ila jae dan kan bisa dua hiji din dua dan itu ngertinya
Enggak mamarortu bil kaumi tepati-pati ngaliwatkeun kuring bil kaumi di JR ka kaum ila jaedin iwati jaed berarti kunaon make jeung din sabab din da jaedin jadi bad anu mubdal minhuna lapad al mi bisa kieu marortu bil kaumi ila jae dan bisa gitu dah ngartinya ngartos jadi kasimpulanna ieu teh urang teh kakara meunang ngabahas dua hiji mustasnail cicing dina kalam tam turmud wajib barisna wajib naon nasob dua mustasnail cicing dina kalam tam turman barisna menang saberiji dua biji bisa jadi dua nasob heup sakitu tah ngartinya sakitu ngerti heup sakitu eta mah eta tina pembahasan kalam tam kalam nu kahiji nyata kalam naon cenah tam teruskeun teh jam sorry teh oh lah keneh eta terab bisa dua kali deui teu rab ya urang bereskeun nya kabehnya arek diberesin kabeh nepi ka dieu ya kana bab mahfudatul asma da saeutik ieu teh keun wajar kumulus ge dimaklumi ari kakara ngaji mah ngan ulah teh kakara ngaji belagu deh non belaguna tara ngapal nah eta belagu teh ngapalkeun wajib ngapalkeun hukumna wajib jang santri mah heup sakitu teh eta mah tina pembahasan kalam tam dua kalam nu kadua ya nu kadua mah kalamna kalam naon kalam nakis ieu teh tam nu kahiji tam itu tam nah ayeuna dua nakis nah nakis aya tina nakis ngeun syaratna ari nakis mah moal aya nu mujab pasti naon cenah manpi pasti manpi pas lamun nakis mah wayana kudu manpi berarti menulis moal aya cenah lamun teh mah ayeuna koma jadi moal aya lamun kama wungkul moal aya pasti dipihlaan ku nabi nahi atawa istifham bisa ku ma koma bisa kula takum koma dor kateluna bisa ku hal koma tinggal aja jang kalam nagis mah syaratna kudu kaharti manpi teh kapiheulaan si kalamna atawa lapadna kapiheulaan kunap atawa tahna kalam anu nakis mah pasti kapiheulaan moal aya kalam nakis nu teu kapiheulaan kunutil pertanyaan anak pembahasan nomor katilu tina kalam nomor kadua mustasna ya sina euy eta ketinggalinya salah ya tinggal ya tilu mustasna ila dina kalam nakis anu kalam nakis teh syaratna kudu manpi kumaha hukumna di dieu kumaha hukumna ieu ngartinya ya pertanyaanna kumaha hukum da anu kalam tam geus kapanggih tadi lamun tam mujab hukumna wajib lamun tam manpi hukumna menang hiji jadi bad dua nasob
Ulah nasob jika ya keneh itu tah. Nasob. Tinggal ieu. Pertanyaanana, kumaha lamun mustasna dina kalam nakis? Barisna kudu dikumahakeun ye. Mangka penjelasanana tuluykeun. Wa ing kana sareng lamun buktos naon al kalamu kalam eta nakison kalam nakis. Kalam nakis teh ceuk kamari naon patokanna teh? Huwaladzi lam yudkar pihil mustasna, nyata kalam nu teu dicaritakeun mustasna min huna. Berarti eueuh mustasna min hua nu aya mustasna ila unggul. Nah, kumaha barisna? Eta ala hasabil kana bukti itu kalam nakison ala hasabil awamili natepan ngitung-ngitung kumaha amil. Nah cenah ngitung-ngitung kumaha amil. Jadi di mana gambaran aya kalam nakis dicicingan ku mustasnail. Mangka eta mustasnail wayahna barisna kudu sakumaha amil. Artinya kudu sakumaha amil. Kumaha cenah ulis lamun sakumaha amil? Deuleu ya. Naon cenah? Naon cenah? Deuleu ya, tinggal ieu. Tinggal ieu. Mun sakumaha amil kumaha cenah jeung ngabarisanana? Jangan barisan kumaha pamenta amil. Naon cenah? Kumaha pamenta amil. Contoh amilna nu kahiji, amilna teh aya 3. Hiji amil ropa, 2 amil nasob, 3 amil JR ya 3 ketang. Hiji amil rob, 2 amil, 3 amil JR. Tinggal aja. Ayeuna amilna so amil ropa nu kahiji amil ropa ya. 2 nasob, 3 JR. Tinggal aja. Kumaha lamun ropa? Makoma ayeuna make al kaumu moal. Make al kaumu moal. Lalu make jeung make moal make al kaumu sabab kalam nakis. Al kaumu dipikeun. Tinggal ieu. Makoma illa Zaidun. Makoma illa Zaidun. Tepati hatina. Tepati-pati nangtung saha ila Zaidun iwati hijaid. Sepertikeun mana la ilaha illallahu. Naon cenah? Ilaha illallahu. Itu. Panasalna mah ilahun Allahu eta asalna mah. Ilahun ari pangeran, Allahu eta Gusti Allah. Allah siapa tuh? Gusti Allah, Gusti Allah, gagabah gitunya. Jadi udah berak sabelah. Ya tinggal ya. Makoma ila jae, ila jae. Kumaha cara ngabarisana mulus make jeung jaedun? Tinggal ya. Kumaha carana make jeung jadi jaedun? Ngabarisanana lamun dina Alfiah maya aya bahasana teh kama lawil laudima, sapertikeun si ilana dieuweuhkeun. Tinggal ieu. Coba piceun lapat ila. Ma koma jaidun. Tah saperti kitu bacana teh. Naon make jeung ropa sabab jaidun jadi naon? Di mana aya pi? Pasti aya mana payeulna?
sedangkan Pak ieu teh kalimah is anu dijabar oduh anu diro pakeun di ku aing ya ari Pak ieu teh kalimah is anu dikumahakeun anu diro atuh oto di mana aya lapad koma anu jadi pi kahareupna pasti aya Pak anu baresna dikumahakeun lapad naon tah sapertikeun keur eueuh lapad ilah ngartinya ngerti ngartos tuh gitu tah eta disebutna teh ala hasabil awa milih kudu sakumaha amin dua ayeuna urang nyieun amil nasob lamun nyieun amil nasob mun nyieun tina fiil wayana kudu fiil anu muta adi ieu mah fiil naon lajim ayeuna kudu nyieun tina fiil naon muta adi contoh mana fiil muta adi lapad doroba dorobtu nah dorobtu kumpulan naon eta dorobtu kumpulan naon fiil jeung fa'il sedangkan doroba teh fiilna fiil muta pasti butuh kana ngaranna maf eueuh deui pi maf'ulun lapad naon jae berarti macana kumaha dorobtu kulantaran kalamna wayana kudu make mana pi madorobtu jaedan tamahan lapad ila jahedan artinya asalnya gitu madorobtu illa jaedan seperti macamnya keur eueuh lapad ilana dibaca madorobtu jae disebutkeun ya teh amil naon amil nasob amil nasib nasib betul amil nasob teh amil anu nungtut kanu hareup teh wajib dijabarkeun gitu cenah capek cenah euy bismillahirrahmanirrahim Allah deuh aya kurawas kieu ngan teu bisa udut gak baheui ngala ya geus artinya eta sebenarnya halah sabil awa miri ayeuna aya teu mulus amilna amil jr aya mana contohnya tuluy ke dirinya wa ma marartu illa bija edin ningali ya wa ma marartu illa bija ma marartu illa bizaidin ma maror tu illa bizaidin ayo maroro maroro ya ari teh kan maroro itu teh fiilna naon maroro naon cenah maroro fiilna teh naon maroro na teu banda kana wajan paala nya bener teu maroro paal maroro ala ngan beda ieu mah maroro mah kulantaran aya fiil jeung lam fiilna saru huruf atuh wajib id go non cenah ben wajib id go bener ben tinggal ieu dibaca marro non cenah sepertikeun adada jadi ada gitu marro jadi kalau ya ayeuna maroro teh fiil lazim fiil macrotkeunnya fiil lazim fiil mutaaddi fiil lazim fiil mutaaddi cik ayeuna tinggal maulus ya maulus ngaranna saha mukhlis maroro atawa marro ngaliwat saha mukhlisun mangulis ngaliwat ka dieu butuh maf'ul teu
cenah butuh maf'ul teu butuh maf'ul teu henteu beda jeung kieu doroba neunggeus saha mukhlisun mang ulis irwanan ka cekok kan ka saha irwan eta mah naon butuh naon tah maf'ul berarti doroba mah muta adi lamun maroma naon alus sih kurang aruh teh mana mah ngan mana sesa tunuh geuningan jadi arwahna tadi kobong keneh gara ieu nuturkeun ya ningali ya ningali ayeuna ieu mar berarti marwa teh naon lazim marortu cukup asalna kudu kitu asalna kudu kieu amaru kuring ngaliwat tapi ieu mah di fiil madikeun marortu ngaliwat kuring geus sakitu ge cukup ngeun di dieu mah lain ngaliwat hartina tapi ngaliwat naon cenah lain ngaliwatkeun satea kana dadahar wae ngaliwatkeun lamun ngaliwatkeun robah tina lazim jadi kadeleuna jadi mutaaddi kunaon sabab dina maf'ulna aya harap jar naon harap jarna bi maf'ulna aya harap naon jar naon bi ngeun teu bisa jadi maf'ul ya mah tapi hakikatna mah jadi maf'ul ieu teh da katibaan ku pagawean nu mantak nasorob aya nasorob ya lamun anjeun inget ye pan osok lain ngaji tasrifan mutaadi fi'il lazim teu bisa jadi mutaadi fi'il lazim hakikatna teu bisa kudu ngabogaan maf kecuali kutilu jalan hiji kunambahan hamzah wasol seperti kan kieu jalasa diuk saha mukhlisun mang ulis lazim mutaadi lazim lamun mang ulis hayang ngadiukeun batur kumaha carana supaya nu diuk teh lain mang ulis sungkul supaya batur ge diuk cara nomor kahiji kudu tamahan hamzah dibaca ajlasa jaidun irsadan ajlasa ngadiukeun saha jaidun atawa mukhlisun mang irsadan ka irsad bisa lin bisa bisa ngartinya ayeuna ge ieu maroro teh teu meunang kudu aya jaidin teh asalna teu meunang haram no cenah haram kudu sing HDX cenah tuh haram gitu tuh ya asalna mah ngan kulantaran si pimaf'ulna geus aya naon harap atuh bisa ngatanya macana marortu ila bija ulah bijaidan tapi naon itu ila bija edin kumaha cenah us make jeung ila bija kitu atuh berarti si ila teu ngaruh da bahasana oge sapertikeun ilana keur eueuh dibaca sok eueuhan ilana dibaca kumaha marortu ayakeun lebat ilana marortu ila bijaidan jadi antara aya jeung eueuh akur cuman dina harti mah tetep aya ngeun teu ngaruh ayana lapat naon sababna kalam naon nakis atasnya jadi kesimpulan nomor katilu di mana-mana aya kalam nakis dicicingan ku mustasnail mangka wayah mustasnail barisna kudu sakumaha amin cenah sakumaha kudu sakumaha heup sakitu cicing sakitu kartos heup sakitu heula itu cenah
Itu loba ya. Si mustasna ila teh loba barisna teh. Lain kieu hungkul aya deui engke. Kumaha cenah mangulisna. Ieu jajariah ya bae engke. Lamun geus tamat jurmiyah urang dibereskeun jajariah kabeh. Di sarentengkeun. Oleh anu bisa nahan geus nyarenteng. Saha ompong? Saha? Ada mal naon? Oh nyarenteng heueuh nya. Oh bener. Cek uji teh. Tah, urang ditato tah. Tapak buduk teh. Tato anakku kumaha teh mah udah deui. Eta lamun di bawahna lapad il berarti ayat tilu baris je hiji wajib kada tuliskeun konya dua bisa badal jeung bisa nomor katilu mah kudu sakumaha amil sakumaha amil baris nateh sakitu cukup cekap sakitu kagoknya ada isuk mah bagian Kang Upi ini anjing menya nanti malam Rebo malam Selasa nanti oh malam Rebo bagian Kang Upi anjing tinggal ya ini berarti orang bereskeun ya aya keneh pertanyaan aya mana bieu diomongkeun teh nu kabeh ya nu tilu tah nu tilu pembahasan ya sadayana anu dicarioskeun teh hukumna nu aya dina lapad il tapi kita sadar bahwa ila teh lain ila sorangan tapi aya babandingan aya babaturanan pertanyaanana kumaha lamun teh mah mustasnail atawa mustasna cicing dina sabada atawa sapulang babandingan lapad ila seperti kumaha aya mustasna cicing lapad sabada lapad goiru disebutkeun mustasna goer naon cenah mustasna goiru lamun aya mustasna cicing dina lapad sabada lapad siwan berarti mustasna siwan lamun teh mah suwan mustasna lamun sawaun mustasna lamun hola mustasna lamun adah mustasna lamun hasa oge mustasna naon hasa disebutkeun mustasna ila sote lamun cicing sabada lapad ila kumaha lamun goiru berarti mustasna goiru kumaha barisna lamun cicing sabada mustasna goiru jeung satuluyna tuluykeun wal mustasna sarang ari anu dikaluarkeun bigoirin kula pada goiru wa suwan sarang kula pada suwan wasiwan sarang lapad siwan wasawaun sarang lapad sawaun ya tinggal ya berarti sabariji ya bieu teh babandingan lapad ila teh sabariji kabeh nanti ada lapannya hiji lapad ila terus nanti lapad goir teruy siwan tuluy suwan tuluy sawaun tuluy khola tuluy ada tuluy hasya tinggal iya hiji 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8 7 nanya serikeun sadar kerahan ya nasib benak kumaha lamun teh mah aya mustasna ila cicing sabada anu salian di lapad ila dibahas ku Bapak Musonib di mana aya mustasna nu dikaluar cicing sabada lapad cicing sabada lapad
tuluy sabari cita opat kumaha barisna eta majrurun barisna wajib di JR-keun wayahna eta mah wajib di JR-keun barisna wayahna cenah wajib di JR-keun eta mah teu meunang hanteu teu meunang cenah teu meunang han boh eta mah mustasna minhu naha rek rob naha rek jab naha rek JR tetep si mustasna anu cicing sabada lapad goer lapad su lapad siu lapad sawa eta mah wajib di ganeng teh teh nah juga tunuhnya ente sudah hitut ngomong ya hati ya mah tingah nanya mana cenah tengahna tengah ayat tuh wal mustasna bigoiri wasi bigoirin waswan wasiwan wasawa in teh majrurun eta di jerkeun la goiru henteu salianti itu anu opat la goir itu salianti anu opat jadi tinggal ya yakni ngamaksad bapa musonif anal mustasna sanyana anu diistisna bihadal adawati ku ieu pirang-pirang alat al arbaati anu opat nu opat nya teh hiji lapad goir dua lapad su tilu lapad siu opat lapad sawa mangka eta yajibu wajib naon jaruhu JR na itu mustasna bi idopatiha kalawan idopatna itu arbaah ilaihi kana itu mustasna tah eta teh kudu di JR-keun nan make JR-keun sabab jadi idopat tinggal ya contoh seperti keun mana atunya komal kaumu goiru jaidin tinggal ya komal kaumu naon cenah goiru jaidin tong goiru jaidin tuh goero jaidin ya komal ini contoh ya komal kaumu goero jaidin komal kaumu goero jaidin naon make jeung jaidin aya lapad aya tadi mah cenah lihat ya tadi mah tuh komal kaumu ila jaid tapi ada bening komal kaumu goero jaidin sabab naon sabab lapad jaidin jadi mudhof ilaih mana mudhofna lapad goer lapad naon cenah goero naon cenah goero lapad goiro lapad goiro jadi mud jaidin jadi mudhof il sakumaha patokan idopat geuning kumaha patokan idopat teh wa huwa taqidiyatun baina sayyaini tujibul saini majaron abad eta bangsa kakaidan antara dua perkara nu ngawajibkeun jar kanu kadua nu kadua teh naon mudhof il berarti mudhof ilaihna wajib di JR berarti di JR-keun jadi mudhof ilaih itu ngatasnya kumaha maulis barisna goir macana goiru goero macana ye goiru goero ye tinggal ya macana anu eta goiru tuluy suan tuluy siwan tuluy sawa macana eta sakumaha hukum nu dipiboga ku mustasna ila anu tadi lamun kalamna kalam tamujab berarti goero wajib dija lamun kalam tamna manfi goero bisa dua jal bisa jadi bad bisa jadi nasob ta eta jadi ayeuna pindah hukumna nu asana dina jaid
nu asalna dina jaid dan jadi kana goero ngerti tuh ngatos kan kayaknya nu tadi tuh mustasna ila aya dina kalam mujab mustasna ila dina kalam taman pit aya mustasna ila dina kalam nakis tas sakabehan hukumna eta dipindahkeun kana lapad goero siwan suwan sawaun tah mustasna nu cicing sabada lapad goer mustasna nu cicing sabada lapad goer lapad siu lapad su lapad sawa mangka eta mah wajib dijeerkeun itu wajib itu hartos tak kitu cenah tuluykeun emeh tere kumaha cenah maulis lamun sapertikeun lapad hola ada hasa eta kumaha tuluykeun wal mustasna sarang ari anu diistisna atawa dikaluarkeun bihola ku lapad hola ada lapad ada hasa lapad hasa kumaha tabarisna mangka wayahna jajuju menang naon nasbuhu jabarna itu mustasna wajaruhu sarang jerna mustasna mana contohna nahu komal kaumu hola jaedan wa jaedin macana bisa dua tah komal kaumu hola jaedan bisa komal kaumu hola jaedin bisa dua jalan tah ya ya nanti ragotan koma geus nang tungsal kaum hola jaedan salianti mang jaed hola jaedin salianti jaed keneh ari hola jaedan mah jadi nasob jadi istis nah lamun jaedin mah jr jadi mudob ileh ai holana kumaha eta ai hola mah eta mah mabni maaf dipatah nges hola ulah jadi holi holu jadi hol temenang hola nges terus deh wa ada amron wa amrin kumaha asalna komal kaumu ada amron ada amrin koma geus nang tungsal kaumu kaum ada amron lian amar ada amrin lian amar terus sami deui wahasa jaidan wahasa jaidin komal kaumu hasa jaidan komal kaumu hasa jae lamun jaidan eta teh keur jadi nasob lamun jaidin keur jadi mudhof ileh itu cenah jadi simpulna kieu atuh nama hok orang tulis nama tulis hok sesana we jariah malah ya orang tulis nama hok tulis orang tulis nama jangka simpulanana orang tulis lain orang ulis kade orang tulis kesimpulan aja emeh kahartos hek tiasa diamalkeun enjing ku santri ah teh kepang nyucikeun ya ku lap baseuh hek di lap garingan ya teh maka bersih deui angge soptek naon soptek itu naon soklin soptek langsung borage langsung nyerep kebayang gitu borna nyerep kena soptek jadi aya hiji nomor hiji ya tinggal ya nomor hiji ya hiji nomor hiji lapan hus hiji lapad ila tulis hiji lapad ila lapad ila strip kahiji mustasna ila dina kalam tam mujab katinggal itu sakieu katinggal leben
kalam tamujab hukumna hukum wajib nasob. Contohna komal kaumu illa zaidan. Ayeuna strip kedua mustasna ila dina kalam tam manpi. Mangka di dieu aya dua jalan, hiji jadi badal, dua nasob. Jadi badal kumaha contohna ya terus contoh jadi badal ya. Oke terus eta. Contoh jadi badal contohnya sapertikeun makoma al kaumu illa jaidun. Nah. Contoh nu kadua naon cenah? Saha? Hah? Cali urang. Ma dorob madorobatul qauma illa zaidan. Nu katiluna marortu bil qaumi illa jaidin. Nah, telah menjadi badal. Terus di nomor kedua nasob. Nasob mah biasa we ma koma al kaumu illa zaidan. Strip katilu, dimaksud katilunya. Idenya. Strip katilu. Mustasna ila dina kalam nakis. Mun dina kalam nakis eta teh barisna ngitung-ngitung sakumaha amil. Ngitung-ngitung sakumaha amil. Contohna makoma illa zaidun. Gade ulah poho deui ya. Dua ma dorobatu illa zaidan. Tilu marortu illa bizaidin. Tuh. Nomor dua ya. Nomor dua lapad goiru
siwan nanti suwan sawaun mana betulnya sawaun eta mustasna wajib JR gitu mustasna na wajib JR lain jair kada teh mustasna wajib JR sepertikeun contoh mana contohna ya teh contohna ya contoh gimana contohnya di dieu tah contoh bahan seetik contoh komal kaumu ila tuh goero jaidin kumalamun siwan akur komal kaumu siwa jaidin mun suwan komal kaumu suwa jaidin lain suwe kade lamun siwa mun sawaun komal kaumu sawaa jaidin tapi tetap ini kudu patah. Nu terakhir di mana nomor terakhir ya strip terakhir lapad khola ada jeung hasa hanya nomor 3 lapad euhan ieu na euy khola ada hasa mustasna ila menang dua jalan ya. Ieu mah menang dua jalan ya hiji naon teh hiji nasobnya bener nya nya hiji nasob dua CR hiji nasob dua JR contoh munasob koma al kaumu khola jaidan lamun JR komal kaumu khola jaidin ieu mah nasob ieu mah JR sakitu pembahasan mah mana cenah meulis contohna ada kergenti kholana ku ada komal kaumu ada jaidin mana cenah hasa genti kula hasa komal kaumu hasa itu ngartosnya ngartos ya orang geus sajam saleuwih ya babalawakan ya karti teu ieu teu kahari teh bahaya ya lebar ya soalnya mulus geus ngesang tina kelek-kelek gesak badag gesang lemut gering berarti eta mah gesang lemut mah ya tinggal ya berarti sadayana ieu teh nu sadaya ieu teh kudu katalar kabeh kudu katalar ya soalnya bakal kapake ketika anjeun ngaji kitab insyaallah bakal kapake kudu katalar da moal jauh tinu ieu bab istisna mah ieu teh penerangan maulus teh sangat simpel sekali banget naon cenah simpel babalik atuh simpel banget sekali kacida
Itu tah. Simpel sekali banget kacida. Bab istisna sak jam kudu kaharti sok. Wah. Alfiah oge. Mun salah aya 10 ka 8 bet. Bab istisna. Ieu nasar kudu anggeus sak jam. Tah berarti ieu mah pang simpel-simpelna penerangan. Coba lamun teh mah pan lamun alfiah makan anu ngobrolkeun meunang bada eta saha tah. Imamna kan aya Imam Banu Tamim atawa Imam Tamim atawa keturunan Imam Tamim. Lamun anu sapertikeun lapad goiru eta goiru kan goiru mah kaasupkeun teh kalimah isim anu ngamulazamah kana idofat. Goiru siwan suwan saun di mana nyokotna kumaha wae barisna di dieu teu dibahas da supaya simpel. Nya itu lamun ditetelakeun jeung tek-tek bengek walang taga ngek-ngek wabila letik marmot ngaranna si jabrik di bibir si jamrongna kolor mah bro di juru bro di panto ngalah di tengah imam wah ieu teh can anggeus ya teh bakal lila gitu beberapa penting. Cuma dia mah nuturkeun sakumaha nasar nu aya dina kitab Jurumiyah. Jadi kasimpulanan bahwa di dieu urang netela kana bab istis bahwa eta lapad il jeung babandinganan cicing dina dua hiji kalam dua kalam tam kabagi aya tam anumu aya tam anuman anu nakis mangan manpi wung ayeuna kalam tam mujab barisna wajib dija taman pi barisna menang 2 jal hiji jadi bad 2 dina sobkeun ayeuna lamun teh kalam nakis mangka barisna kudu ngitung-ngitung sakumaha jelas tuh tuluy ayeuna di mana aya mustas anu diistis ku lapad goir lapad siu lapad su lapad sawa baris mustasna eta wajib dije teu meunang dija komo geui diropakeun ayeuna di mana aya mustasna aya mustas salah nanya di mana aya mustas cicing sabada lapad hol tuluy lapad ad tuluy lapad has barisna eta menang 3 ja aya 2 jalan hiji 2 nasob mah jadi istis JR mah jadi mudop ileh babula wallahu a'lam. Yos.